Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang pupuhan ieu catur urang dadasaran ieu carita kumanjatkeun puja hakikat kedat Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah emprak merbayak dina ieu patempatan. Anu mudah-mudahan kumpulna urang sadaya dina ieu patempatan sehingga jadikeun hiji ciri urang sadaya tiasa kumpul bebarengan dina surgana Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atur rahmat kali salam kawilujengan mugia kinuluran ka paduka Rasul teka kantun ka keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dina deungeut ayeuna urang ngabahas tentang kenakalan remaja. Naon margina sabab remaja zaman ayeuna loba pergaulan bebas. Contohna jina di mana-mana teu sopan ka kolot, ngomong bahasa sato, teu hormat ka saluhureun. Duh kacida pisan. Leungit rasa kaerana. Agul nembongkeun akhlak anu goreng teh. Saur pidawuh Rasul, al haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Inna likulli dini huluqa wa hulukul islami haya. Setiap agama mempunyai ciri khas akhlak, dan ciri khas akhlak Islam itu rasa malu. Geus era hareupeun batur kalakuan gitu teh. Eta teh akibat dari pergaulan bebas. Kalau teu merhatikeun pergaulan budak, bahkan teu nyarek budak ngalakukeun salah, ta eta salahna kolot. Matak pantas budak jadi bandel, ngalawan ka kolot, da teu dididi ku kolotna. Loba ngantep. Sok we hal anu ringan nyaeta budak keneh geus dibere HP. Mangkaning dina TikTok, YouTube lolobana hal anu ulah ditiru ku budak. Kata-kata teu sopan, kasar. Matak urang kudu leuwih merhatikeun budak urang. Meh alus akhlakna titah ngaji, lain ngomeh HP. Kalakuan alus teh diparentahkeun ku Allah. Saur Allah, la ta'buduna ilallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masyakini wa qulu linnasi husna. Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Numatak hayu urang sadaya sebagai orang tua ulah ngantep kanu jadi anak, kudu diperhatikeun meh budak urang jadi soleh, titah ngaji, titah salat, da kolot ge engge kabawa di akhirat. Mudah-mudahan anak urang sadaya jadi jalma anu soleh, bisa berbakti ka kolot. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipikah hormat, muasir anu dicarios, kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.